A few moments later. Years later. Kelompok 9. Syafarila Agnya Syakib, Ihsan dan Hilda Ananda. Biografi Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dibabarkan tanggal 4 Desember tahun 1984 di Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika teh anak kaum bangsawan Sunda, nyaeta Raden Somanagara jeung Nyi Raden Ayu Raja Permas. Kadua kolotna pajuang Indonesia ngalawan pamarentah Hindia Walanda. Tapi, lantaran ngalawan kakolotna, manehna diasingkeun ka Ternate sarta dipisakeun sorangan. Raden Dewi Sartika katelah pahlawan nasional oge panaratas atikan wanoja. Tanggal 16 Januari tahun 1904 Dewi Sartika ngawangun sakola istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Saterusna dina tahun 1910 dipindah keun ka Jalan Ciguriang sarta robah ngarana jadi sakola kaoetman istri. Anjeuna ngajar awewe maca, nulis, aritmatika, pendidikan agama sareng sagala rupa keahlian. Sakola Raden Dewi ngembang pesat, tapi penjajahan Jepang menyebabkan sakola ngalaman krisis keuangan sareng peralatan. Sanggeus merdeka, kasehatan Dewi Sartika mimiti mudun. Nalika agresi militer Walanda lumangsung dina perang kamerdekaan, anjeunna kapaksa ngungsi ka Tasikmalaya. Dewi Sartika pupus dina 11 September tahun 1947 di Tasikmalaya. Setelah keadaan aman, makamnya dipindahkan ke Jalan Karanganyar, Bandung. A few moments later.